Bocor TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara al-wujuda bi maulidi sayyidi waladi adnan. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul mannan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa afdalul anam wa misbahul bulan wa rasulul malikil ala wa ala alihi wa ashabihil kiram wa sallama tasliman katsira ila yaumil izdiham amma ba'du. Qala ta'ala fi muhkamil ahkam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamati kuntu imaman nabiyyin wa khatibahum wa sahiba syafa'atihim ghaira fakhrin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung dipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati. Shalawat miwa salam mugia dilimpahkeun ka junjungan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang anu halaladir dina wengi ieu jaga di poe kiamat sing kening syafaat di Kangjeng Rasul. Hadaratal mukarramin, para kiai, para sepuh, para pinesepuh, para tokoh agama saumumna, kiai-kiai nu halaladir wengi ieu hapunten teu wiji-wiji kudu kuring. Insyaallah tidak mengurangi rasa hormat sareng takdim. Urang daroakeun kiai-kiai urang, guru-guru urang sing pararanjang yuswa anu barokah. Aparatur pejabat pemerintah setempat, wabil khusus Bapak Kepala Desa beserta jajaranana, kudu kuring diberi hormat. Urang daroakeun para pejabat urang tinu handap dugi ka luhur sing karenging hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi anu diprakarsai ku para pemuda yang didukung oleh orang tua. Mudah-mudahan pemuda Kampung Cilogang sing jadikeun pemuda anu saleh. Ucap zon efeknya lebih gede. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kunaon kitu kiai urang teh kudu muludan bae. Nu mantap urang kudu muludan, kudu rumasa, urang mah hirup loba neraka. Urang mah hirup loba poho, mantap ayeuna diayakeun muludan supaya ari inget ka saha? Inget ka Rasul. Da Rasul mah can pernah poho ka umat samenit-menit acan. Sagala nu dipikirkeun ku Rasul umat
di A sampai Z itu kabeh jeung umat. Maka tuh sama besar itu manusia anu bagus, manusia anu mengenang jasa seseorang. Mau ieu mah jasa Kangjeng Rasul moal kabales jasa. Moal sabab naon ayana urang, ayana Kangjeng Rasul, ayana alam dunia, ayana Kangjeng Rasul. Maka orang diayatkeun muludan supaya ingat ka nabina, supaya ingat ka rasulna, yang rasul teh anu nyabatkeun ayana urang ka alam dunia. Bahkan insya Allah rasul bakal nyapaatan urang, yakin bakal nyapaatan urang jaga di hari kiamat. Maka moga-moga dengan peringatan Maulid Rasul masyarakat kampung Cilogang pangheulana digusur ka surga, amin. Ibu hayang ka surga, hayang ka neraka. Ya celalagur ngomong nama. Hayang salamet, hayang cilaka. Bu araredan jawab nama. Nutilok sholat, hayang ka surga. Nutilok ngaji, ngomong nama hayang. Ibu-ibu tukang nyereni dan kasalaki, ngomong nama hayang. Baca dari wang Cilogang. Ada yang ngomong ayang ka surga, ada yang ngomong cinta ka Nabi. Kadang-kadang jelema dipenta muludan pelit. Ini itu ieu mah di Jerman. Moal di Cilogang mah insyaallah di dieu mah balalagur, amin. Ya Rabbal, paling orang dia mah nutup pagar 100-200 lah. Iya itu mah kabehan ya. Tah para jamaah sadaya, Kangjeng Rasul teh diutus ku Allah ke alam dunia nyandak 5 tugas. Cek Gusti Allah dina Al-Qur'an, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida hiji. Nuka 2 wa mubasysyira, nuka 3 wa nadira, nuka 4 wa da'iyan ilallahi bi'idnih, anu kalima wasirojam muniro. Lamun aya waktuna urang bahas kabeh, mun aya hidayah taufik ti Allah urang bahas kabeh, mun waktuna jeung taufik hidayah sadatangna bae. Kaum muslimin wal muslimat, cek Gusti Allah dina Quran, ya ayyuhan nabiyyu, eling-eling nabi, ieu teh tujuanana ka Kangjeng Rasul. Eling-eling nabi, inna arsalnaka syahida, kami ngutus anjeun Muhammad ke alam dunia syahida, jadi saksi. Saksi di mana? Saksi tina gagahna jeung hebatna agama Allah. Islam hebat, ya'lu wala yu'la alaih. Agama nu leuwih hebat tibatan Islam. Mana saksina? Kangjeng Rasul. Iyalah saksina. Masya Allah, da Kangjeng Rasul mamun diceritakeun para hadirin akhlak jeung dedeganana, akhlakna bagus. Da Quran akhlak Rasul mah dedeganana hebat, sanajan Rasul ngagaduhan sifat akrab basariyah. Artinya sifat kemanusiaan, tapi tetap jauh perbedaan jeung urang. Sehingga dina kitab berjanji, dina kitab Burdah, dina kitab Syarafal Anam dicaritakeun faqan nabi nafi khalqin wa fi khuluqi wa lam yudanuhu fi ilmi wala karami. Faqan nabiyina Rasulullah eta geus mungkulan an-nabiyina asa kabeh nabi hiji fi khalqin dalam bentuk fisik. Tah Rasul sanajan ngagaduhan panangan, Rasul ngagaduhan panangan. Urang Cilogang ge sarua ngabogaan leungeun. Rasul aya socaan, urang dieu aya mataan. Rasul ngagaduhan cepil, urang dieu aya celian. Tapi tetap aya perbedaan jeung urang. Sehingga dicaritakeun lamun eta dedegan Rasul dicaritakeun bari dihartikeun maknana.
anu asli na dedekan Rasul teh kieu rambutna kieu kulitna geus kieu maka urang moal bisa dahar jarak 3 bulan kunaon sebab indah hebat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, eta kulit Kangjeng Rasul mah cenah ge kuning langsam ka beureum-beureumna. Eta kulit Kangjeng Rasul teh cara kulit orang Cilogang Haji Udin kuning bangsat tadi neukeun-neukeun. Dikerok ngebul alakatan kata. Urang mah kos kitu kulitna, Rasul mah lain deui. Anbiul anbi mimiul fami. Anbiul anbi Rasul mah eta pangambung meuni bangir jasa. Anbiul anbi bangir teh ku bangir teuing. Anbiul anbi ari bangir kuat pohara. Teh cara irung urang doang berupa lukang katinja kukubok. Make kacamata nyorosot teuing. Iyalah urang mimiul fami, masya Allah. Ari eta cangkem Rasul bagaikan huruf wau. Meni indah cara sumut orang Cilogang doang rupiah cabla omeh teh ibu-ibu lamun geus ngomong hareupeun salaki encan nyebrot macan eureun bo mangkana kudu boga adab kudu boga akhlak ka salaki jendol-jendol ge salaki ibu hideun-hideun ge salaki teteh syukuran bae boga salaki jendol nuhun Gusti salaki adi jendol lamun rame laju bae ka deuleuh. Mana salaki dia tuh salaki aing jendol tuh. Nuhun Gusti abdi memboga salaki kulitna hidung geus teuing hidung mah angel keblok. Kamari bagi-bagi pisawan nempel letak di tapitis atuh eueuh teu kanyahoan Gusti. Jasugan kulit tahe. Ngareneng jembatan daun dua kali kakak. Syukuran bae punya boga kulit hidung salakina geus teuing. Boga kulit hidung salakina alhamdulillah ngariung tipe nyobat berkat dalapan gitu kanyahoan Gusti. Ja hidung ieu laju eta salaki abdi mamantus maneh deui Gusti nyaho kulit hidung mah baju beureum doang kang tangkil. Geus teuing Bu, syukuran bae hidung mah legit. Doang dodol Garut. Bapak boga pamajikan cerewet, syukuran bae nu aya nuhun Gusti abdi boga pamajikan cerewet. Nganaheun teu kudu meuli radio. Aman bapak ke anu ngarising jadi cara kanan bae beak ku pamajikan abdi. Tah ya buya nya. Ya. Syahida Rasul teh jadi saksi Islam gagah. Saha saksina Kangjeng Rasul. Fisik Rasul baik meni seperti itu para hadirin. Rasul unggul hiji dina bentuk fisik. Anu kadua Rasul unggul wa fi khuluqi dina akhlakna. Makana di diri Rasul patut dicontoh zahir jeung batin. Ulah jauh-jauh lamun Rasul tuang beda jeung dahar urang dieu palurahnya. Eta Rasul mah palurah lamun tuang tilu ramo Bu. Cep betilu jari kieu. Langsung dihuapkeun kana paham Rasul digayem 27 kali. Makana lamun urang tuang ikut pola makannya Rasul jauh ajudin ke penyakit. Sok Bu Pak. Sehingga cek kesehatan asalna di Kangjeng Rasul. Lamun urang tuang ikut pola makannya Rasul moal kata rajang penyakit liver, moal kata rajang penyakit emah, moal kata rajang penyakit usus buntu, moal kata rajang penyakit sariawan, moal kata rajang penyakit tipes. Kunaon? Sebab makan urang, tuang urang ikut dengan pola makannya Rasulullah. Masya Allah. Kumaya nyatuna orang Cilogang. Bau alpatan beko di kedung saya. Masya Allah, mau eta pare anyar di bulut-bulut di kemana nak gila lak bedi gelong digilekeun ka katuhut digilekeun ka kenca lak bedi telan melak di tikoro mamarahan ka pamajikan dia ngejo heuras teuing cek pamajikana lain ngejo heuras teuing kakak papajuhna gede teuing
urang mah dina dahar bagi kesalah munasabah penyakit deui kawak urang. Rasul selama hidup di dunia gering nyorang 2 kali. Udurna Rasul ngan 2 kali. Hiji Rasul udur ketika Rasul uih perang Khandaq. Rasul terserang penyakit migren. Mun bahasa kuarima nyaeta rieut sirah sakali. Hiji ta Rasul mah. 2 Rasul udur selama di alam dunia itu ketika Rasul saminggu deui ka maot. Rasul teh terjangkit penyakit insomnia alias susah bobok, hesek tidur, susah bobok Rasulullah. Ngan sakitu Rasul mah udur teh ai urang mah kadang-kadang eta penyakit masyaallah kaji diorokeun dibawa ka dokter. Bubuh geus kolot kieu mah. Irisan dibawa ka dokter, lihat hulu ka dokter, encok ka dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ke dokter. Hai ibu dari mana? Cilogang dok. Oh Cilogang dok. Cilogang dokter. Oh iya. Emang ibu terus kesini mau apa? Ih tolol. Aku berobat aing dia ge. Aing beli semen. Oh iya. Emang ibu sakit apa? Sakitnya bu? Atau kuku pan dia dokter? Aing katanya hona naon? Jalma bodoh. Kali gini diperiksa. Oh iya cek dokter. Saya periksa dulu. Emang ibu apa yang dirasa? Atau ini dok hulu lalanjung aja. Ini alam dunia mulintir dok ini. Nggak kau wawak nih dok. Ini mata kalau dibentakan lalanjung dok. Ini mohon maaf ini kelihatannya sama saya ini hulu dokter penyon ini. Cek dokter ibu udah berapa hari ini? Udah 3 poe dok. Terus apalagi yang dirasa? Atau ini dok irung nggak punya ambelan. Semua bau tai yang ada di sini dok. Oh iya. Terus apalagi yang dirasa? Masih ada campur dok ngepadet jasa. Ini letah dok nggak punya rasaan. Masya Allah kemarin juga ngakan uyah arasin, ngakan cabai lalada, ngakan gula aramis, ngakan teh itu dipai. Ih, atau jelema cager tolol mah. Ya tiba baheula lagi teh itu 5 pahit. Ya muter amis muter di rumung sieu. Icing ceng, ulah sok dusun hirup mah. Nah iya sampai kuari balut tebong adab ya. Icing. Kurang ngomong kurang adab isi. Pan urang ngaji taklim. Pan urang ngaji adabul alim wal muta'allim. Nah. Terus ku urang teh urang mah sering tah penyakit teh Rasul mah salami di alam dunia hanya penyakit teh akan 2 kali. Hiji udurna Rasul ketika Rasul uih perang Khandaq. Nuka 2 Rasul udur ketika Rasul samingon deui kapupus. Iyalah. Tapi urang sebab urang mah barang dahara teu akur. Komo hudang ngajuru. Lawatan mejawa. Sayur jeung baskomna mata pang gede gedena tai di kang udang ajuru. Namun aya jumbo atau bem. Makana urang awas tuh ya. Nya. Urang ayeuna ngayakeun mauludan teh saeutik-saeutik teh nyaritakeun Rasul tah. Saha atuh Rasulullah teh? Tah urang ayeuna bahas saeutik-saeutik. Tah ieu Kangjeng Nabi teh diutus ku Allah ka alam dunia syahida. Ngajadikeun saksi di mana? Saksi tina agungna jeung gagahna agama Allah Subhanahu wa taala. Pernah kafir Quraisy datang ka Kangjeng Nabi Muhammad, aya naon mang? Cenah ieu aing hayang asup Islam. Oh atuh mangga cek Rasul teu naon asup Islam mah. Terus ngan aing mah kieu cenah Muhammad, aing mah hiji, aing mah embung salat. Engke aing mun geus Islam aing mah salat dung, aing mah ngaji dung, zakat dung, laju aing mah zina hayang terus, aing mah maling hayang terus, judi hayang terus, laju aing mah minum-minuman hayang terus. Bisa teh Muhammad terus kitu. Mun kitu bisa aing teh asup Islam. Rasul mesem, lain Rasul ridho karena maksiat.
cek Rasul nyamang ari mamang hayang nakos kitu mah ngan cek Rasul aya syarat teh hiji ti kula mah cek Rasul naon tuh Muhammad hiji teh ulah ngabohong cek orang Quraisy kecil Muhammad teu ngabohong mah kecil jasa mangga langsung syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah da rasulna aya keneh geus kitu eta urang kafir Quraisy kulantaran manehna mah tukang judi akhirna lempang ka pasar ndek judi ketika ndek judi inget kana omongan Rasul cek Rasul waduh ulah ngabohong ieu ke aing ditanya ku Rasul poe ieu Muhammad ceng cek Rasul dia poe ieu judi teu mun cek aing henteu padahal aing judi berarti aing ngabohong akhirnya terjadi tajudi ketika rek minum-minuman manehna begitu nek nyekel botol ingat karena omongan Rasul cek Rasul udah ngabohong engke aing ditanya poe ieu dia poe ieu minum-minuman teu mun cek aing henteu padahal aing minum-minuman berarti aing ngabohong terjadi deui bae begitu datang waktu sholat Allahu Akbar jadi makamah utuh layak kedua khas Indonesia Allahu Akbar manehna moal salat tadi nama engke aing ditanya ku Nabi dia poe ieu salat teh henteu mun ceuk aing teh henteu salat padahal aing henteu berarti aing ngabohong deui bae akhirna salat terus judi eureun zina eureun maling eureun ialah Rasulullah mantap Islam gagah saksina Kangjeng Rasul maka urang kudu syukur ka Gusti Allah dijadikeun umat Kangjeng Rasul maka alhamdulillah peuting ieu masyarakat kampung Cilogang keur ngayakeun tasyakuran muludan muga-muga tasyakuranana ditampi ku Allah ditampi ku Rasulullah sehingga nyababkeun kurang dia menang syafaat jaga dikasurgakeun amin nah iya para hadirin makana cek ulama kieu wa yahsulus syukru bi anwa'il ibadah seperti mana kasujudi bisa hasil pelaksanaan syukuran terutama muludan dengan rupa-rupi warna-warni ibadah seperti mana kasujudi seperti ku sholat sunnah andai kata urang Cilogang duit teu gablek pakayak teu boga hayang ngayakeun muludan atos teh ibu sholat sunnah menehna niatan ya Allah abdi bade niat ngagungkeun Rasul abdi Kangjeng Nabi Muhammad memperingati muludanana jak ulama duit teu boga pakaya teu gablek salaki kula jak uri teu usaha ngalumbuk segala makruh tadi abdi hayang ngayakeun muludan mah ngan teu boga biaya geus abdi rek salat sunnah bae langsung da ibu kieu usolli sunnatal mutlaqi rakaataini Allahu Akbar hasil para hadirin geus ku salat sun sabaraha rakaat cenah kitu Kiai ulah loba-loba 1000 rakaat teh beres salat sunah teh jeger atuh kumaha jika surga hayang ai salat sunah embung tah lamun teu boga geus kitu kumaha cenah Kiai jadi mah encok laju asam urat laju kulama kolesterol nah lamun teu bisa ku salat sunah cokot nu kadua wayah sulus syukru bi anwa'il ibadah asyam bisa hasil pelaksanaan syukuran terutama syukuran maulid para hadirin wal hadirat seperti mana dengan rupa-rupi warna ibadah seperti mana kasyam seperti puasa sunnah makana Kiai baheula mah Arabi kuari masih kena di kadu kawang mah tuh puasa hiji zaman para hadirin ternyata itu nomor 3 nomor 2 nomor hiji nama kudu puasa di bulan maulid tujuan anak ngagungkeun ka Kanjeng Rasul
mata kiai baheula mah rapi kita para ruasa sabulan tanggal 5 mulut puasa tujuanna horeng takdim ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tah geus ibu lamun teu bisa salat sunah ku puasa sunah laju kumaha cenah abdi mah cenah kaji da cenah penyakit emah laju kekerebekan bae beuteung bunuh kejoan cokot atuh aya teu bisa puasa sunah mah nu katilu naon wa yahsulus syukru bi anwa'il ibadah kat tilawah bisa hasil pelaksanaan syukuran dengan rupa-rupa warna-warni ibadah seperti mana kat tilawah seperti kumaca Qur'an kawayana ya anak-anak orang supaya bararisa maca Quran isuk-isukna tita sekolah SD tos dohorna tita sekolah madrasah iya kuari pak punten palurah ya sekolah madrasah balalangkrut indung bapana henteu kejem ibu lamun anak isuk-isuk buat pohara ceng gada mandi sekolah bisi keberangan bagus orang tua mendisiplin anak hebat gada mandi gada pakai sepatu nangke gagah sarung kakina bae Allah kuat menang soek gasina pohara digosok eta anak dek sekolah bagus orang tua sayang anak Masya Allah langsung disisiran bau nanti buat limit macamnya keletik ya Masya Allah diantarkan karena motor isuk-isuk bagus orang tua sayang anak balik SD jam 12 kunaon ibu terita sekolah madrasah ke anak kunaon henteu sakit jam nitah sekolah SD ayo dengarkan ku ibu urang teh aya bisa baca Fatihah di madrasah bisa tulis Arab di madrasah nyaharukun wudu di madrasah nyaharukun iman Islam di madrasah boga akhlak akolot cium tangan yaitu di madrasah kunaon terjem baladri ulah sok berat sabelah ayo sekolah SD mah buku nage kuat 10 ayo gue sekolah madrasah Masya Allah peci kuat beureum 20 tandok laju pan Masya Allah eta sekolah agama mah buku nage hiji geus leci laju anak urang nage geus tilok mandinya tongean nyaleh hoar kos pepekis ustaz nage tak indung jeung bapana tedeken kejem padahal hayang boga anak anu saleh hayang boga anak pendidikan agama ya Allah Rabbana Karim anak orang hayang jadi dokter sukses bagus cita-cita yang luhur anak orang hayang jadi DPR sukses bagus cita-cita mulia anak orang hayang jadi direktur anak orang hayang jadi S3 S2 S1 terus lebetin S baraku tunggu anak sukses anak orang kunaon dokter sukses DPR sukses ai maca Quran teu bisa ai rukun salat teh nyaho pembatalan salat teh nyaho mahadil ghawabah kebodohan macam apa seperti ini yang diturunkan oleh orang tua kepada anak namun ibu jeung bapak karasa kolot anu gagal cukup semet ibu jeung bapak baik ulah nurunkeun deui kabodohan ka anak incu geus semet urang bae euy bu nah molototan pulang rek iraha mikir dunia geus model kieu Masya Allah coba kula rek nanya ya Kak Judin ieu di Cilogang ya lamun anu maot jawab jujur eta anu maot urang dia mun anu maot ieu loba nu kamu salat loba nu ka kuburan bener jatuh bisa usoli ya bab main ulah dianggap enteng eta nyalatkeun tanyakeun ka ustad Masya Allah ulama pernah ngarendeng jeung jelema nyolatkeun lain cenah lain beja moal dibejakeun lemburna bisa eta tanggana pan kieu kuduna salat jenazah mah usolli ala hadal mayyiti lamun lalaki usolli ala hadhil mayyitati mun awewe usolli ala hadhil janazah lamun make kurung dedes janazah lamun teu make kurung dedes kagoler usolli ala hadhi jinazah geus lain tu maknana
nunggunahan mah usolli ala man sholla alaihi imam, usolli ala hadal mayiti dengan gampang mah usolli ala hadal mayiti arba'at takbirah fardul kifayah makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar. Enggak sebelum aja mau ngerti jadi lok nyolatkan ibunya ini masalah ibu anta kakak ulai sini sih tanyakan untuk peguk nyolatkan ulah sok-sokoi hidup tanyakan tak kumayu usolli nyolatkan main cek ulah tuh bisa gitu tanyakan tak kira kula cicing dengan negeri dia jelema nyolatkan main usolli fardul duhri. Tak iya dia lain cerita bener jelema kudu nyaho-nyahon mantap untung mamang jadi sang Masya Allah santri mah sholat insya Allah bisa batal wudhu nyaho rukun sholat puguh sholatkeun mah puguh bisnis panggilannya kerja pardo boleh bar bagian proyek waduh beres telat kena ayaki terbatuk jadi calon ini ya asrama jangan mau lewat itu dulu poe kopi cirian bilang ini waduh pak aku lagi kira jelema kaji nyolatkeun usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati cek ulah pan salat main marapat barisanana cek ulah asar sering lupa ieu lamun make ruku daek ditotong itu nu hareup tah ieu akibat bodoh jadi kula dirosakeun cek ulah usolli ala hadal mayyiti arba'at takbirah fardhu kifayah main ngaran cici waduh cenah bener aing salah ya tuh jelas salah Masya Allah pan rokaat rokaat salah itu ngomong takbir kahiji kuduna maca pate main nama itu biasa Allahu akbar kabira walhamdulillah kabira bener iya akibat bot laju kula pernah ngarendeng deh jeung jelema salat di daerah Tangerang mau dibedakan di lembur bisa dulu nanti di dia ya mana kan ya dekat kebun kita ya eta protokol pan eta dina salat Ibrahim yang mudah-mudahan at-tahiyat Muhammad salli ala sayyidina Muhammad wa ala asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar rasul Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum hei kula jatuh torek haji cek mana fil alamin innaka Hajidul Majid haji Majid ke bapak salah ternyata lupa anu acak-acakan tesaeutik budak SMA teu nyahoan rukun iman tesaeutik budak aliyah teu nyahoan rukun wudu padahal aliyah palagri maka wayana anak ibu teu naon neuk sakola bae nu penting asal pertama bisa baca Quran palura asal bisa rukun wudu rukun salat sikap 20 hop neuk jadi naon ge dasarna ge ulah jadi kiai kabeh bisa merebut berkah yaina kudu aya ustadna kudu aya guru SD kudu aya DPR kudu aya camat kudu aya bupati kudu aya lurah kudu aya silakan anda berkiprah diranya masing-masing tujuanana liya'la'i kalimatillah untuk ngagungkeun agama Allah subhanahu makana bu anak orang sekali deui wayana tidak belajar malaca Qur di dia mah aya tepat satu di Karang Tanjung di putra putri almarhum almaghfurlah guru urang Abah Haji Wahid serahkeun gampang kanu jauh kadinya eta didinya ahli qiraat balah hadirin serahkeun kadinya assalamualaikum wayana ieu Ustaz abi nyerahkeun anak sangaranna Odi ai teh saha odah cenah bini ai bapana Odeh saya minta cair tadi supaya telakan anak abdi yang lalu di binodan ya cek betahnya di dia mohon Ustaz waktunya ya abdi menyerahkan be abdi maka Ustaz abdi mah zahirna jeung batina beuh jauh dari di para bangsa galak wae yang ngomong zahir batin ieu nah Ustaz cenah di aya bayaran aya jeung listrik sabaraha sabulan kan 15.000 oh aya uang banget uang muka teh nah cenah uang banget mah murah paling 150.000 lah oh budak teh dibeli lurah lagi jak kula mentanya naon ai bulanan 15.000 ya cek teh udah paling murah
Nggak, saya kita menggunakan Ustaz dibayarkan 50.000 tas 7 tahunan. Ya kurang ai sekolah madrasah punten buya, punten ya, ai sekolah umum bayaran SPP, bayaran iya ndek piknik kamana voucher dibayar tidak ngomong mahal, aneh mah. Ai kunaon dipentak ku guru alif-alifan teh lah, ku guru alif-alifan, cek guru alif-alifan wayangna cenah anaknya ieu urunan jeung meuli kapur, jeung meuli eta teh samak da geus rombeng jeung beak udah dicerabutan. Imah Ustaz mah punya bilik geus bobol sudah hulu kepok. Ya pakai tunjuk bayi. Anak ngaji peletek di potong. Ada itu Ustaz. Beneran. Masya Allah Ustaz namanya puyeng Ustaz. Aduh laju pada satu anak orang Imah Ustaz pakai gobak. Pakai ujung-ujung badat. Loh. Anak orang kesareng lawang nagi. Ayah pikiran indung bapana atuh Allah temikirkan inya. Wayana, iya ma, enak ceng, pak, enak ceng, pas ngaji, oh kita sering anak papa kudu ngaji, ayah ustadna, ayah, laju ada di pagahan, laju, aceng tadi belajar naon, aceng mah tadi belajar ngado ajam pengisi, oh coba mah yang ngadenge, Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khoma, kumaha cek indungna, Allah. Ya mama tadi doang ge bijil bae. Jebleng ta indung itu. Laju eta aceng naon cenah? Pak, cek ustaz ke kieu, cenah ge urunan sabulan 10.000 yang meuli samak jeung bayar listrik. Gampang kieu mah ya, gampang. Gampang kieu mah. Tak ieu jeung ustaz 10.000 bayaran. Ieu bayaran 10.000, ieu ti bapak itu hatur salam. Amplopna tak iya rokona samsu 5 bungkus gula 1 kilo teh 1 kilo teh 2 bungkus tambahan ku biskuit 2 kaleng bawa kuaseng kaditunya tak laju tambahan tak ku iya kurang ngarana rokok nges tadinya kopi 1 kilo gula 1 kilo teh 2 bungkus supaya lebih pas bias setengah karung supaya rada sedang duit nak 1,5 juta atau enggak sebenarnya Ustaz semangat ngajar ngajina. Assalamualaikum waalaikumsalam jakumane eta mau naon ieu ti bapak dina kada datang ke Jakarta Masya Allah eta Ustaz langsung semangat ngajar di Ustaz ayo ceng kada ngaji ceng alif dua jim menang sambil anak orang torek ngaji didinya kan dengar kalau mau jadi duta kan ya Ustaz iya mah dipenta urunan teh kalau ngomong kieu sabaraha cenah urunana 10.000 teu tira kalau ngomong kieu pindah dia ngajina pindah ngapura ada kena Ustaz perang saya kita guru dia urunan cenah urunan iyalah kalau itu tanggung jawab alhadirin karena urusan agama alhadirin kuat arah Rabbana Karim paling jago sekolah madrasah aya saweran 1 sekali eta ke murah sendok karena pas komplain duit lamun dek teh 1 sekali mantak naon sawer 2 juta eta anak kumaha ieu mah kok menang gede beureungan waktu lah sendok boy anakna mah lancar ceramahna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abi namina Sarman bin Sarmin nembe sekolah madrasah di kelas 1 bade ngalaksanakeun pelajaran di kelas 1 mangga dangukeun ku sadayana mangga cuma baturanana jarasun lonceng majnunun sedeng dakarun boga aceng pargiun boga neng mung sakitu teh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gorengnya sendok duitnya mangan 10.000 karena ziyadah doang eta kuhok bae jeung kana agama mah kuhok bah Masya Allah atuh coba atuh lah hok kalah diri wala atuh wajar eta ngadidik ku Masya Allah pajarna meureun ngadidik tepuyang mantap kiai tukang sorogan terutama kiai makan Quran kabeh darah tinggi kula belajar Fatihah
2 minggu temanca lebah eta iya kana budu iya kurang nasib ceng iya tapi ulah Arab iya kana budu wa iya kana stain parang saurang mah endah eta kitu bahwa lain gitu dolapan banget apa aku mau ngomong kieu eta kabeh kiai sorokan Quran mah kitu sebab syaratna sorokan Quran kudu talaki apa talaki papa hareup guru jeung murid dosa ngaji Quran kiai na di dieu muridna di ditu dosa sebab Quran mah kudu kadeuleuk renyak renyu bibir kiai bibir guru eta iya kana budu iya kana budu nah budu ain ceng kebetulan ulama ain kurang melejedok oi iya kue sesena coba eta ibu pan magahan teu bisa diimah benar diserahkan ku ibu ka ustadna atuh coba perhatikeun Rodiah aya teh Rodiah di dia eta anak teh mimin sagala teh ici aya aya si Yuyun teh odah ge teh masih to aya teh Ijah teh Icot ge teh naik kaji bu pertama tulang dia ya jadi anda gantinya tak wah asana hancur yuk ya anak buya ulah sok teh eta kan anak teh urang aya nyanyi lagu Indonesia Raya kumaha padura bangunlah jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia membangun jiwa mah ku ilmu agama lamun membangun badan kang arah ku ilmu negara lamun jiwa kudu ku ilmu agama omong urang mah jalma nah iya geus kenalkeun ka anak urang ieu nabi urang teh cek Nabi Muhammad bapana Said Abdullah ibuna Siti Aminah dibabarkeun di Mekah nampi tugas di Mekah kudu hijrah ke Madinah bubus nangge di Madinah di bumina Siti Aisyah buat Siti Aminah nah iya bu pak ya urang mah kadang-kadang anak tadi sabodokkeun awas ya ketika anak ibu bodok cek Kangjeng Nabi mantaroka waladahu jahilan kana kullu dzambin amilahu alaih sajama anu boga anak di alam dunia bodoh anak teu ngarti ilmu agama teu nyaho halal teu nyaho haram laju anakna judi laju anakna maling laju anakna minum-minuman laju anakna zina kana kullu dzambin amilahu alaih maka eta dosana ngalir anu jadi indung bapana unggal poe anak jarian dosa ka indung bapak wal iyadu billah. Entah kayaknya dengan peringatan muludan anak orang kenalkan ka Rasul titah dari anak cinta kemana karena Al-Quran sabab wa min alamati hubbillah hubbul Quran mun urang ngaku cinta ka Allah maka kudu resep daek maca Quran wa alamatu hubbil Quran hubbun nabi mun ngaku urang cinta ka Quran hubbun nabi kudu cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad wa alamatu hubbin nabi teu cukup omongan wa alamatu hubbin nabi teu cukup omongan aing cinta ka Nabi cinta dia ka Rasul cinta bukan perkataan dan omongan cinta memerlukan pengorbanan dan pembuktian sok ibu buktikan ayeuna jeung bapak wa alamatu hubbin nabi hubbus sunnah mun ngaku cinta ka Kangjeng Nabi kudu resep kana sunnah Kangjeng Nabi urang mah panteu nyararaho kana kasunahan teh kana kalakuan Rasul teh geus secara global na bae mun hayang nyaho sunnah Rasul
wa alamatu hubbin nabi hubbus sunnah wa min alamati hubbis sunnah satengahna ciri resep kana sunnah palura huduru majalisis sholihin sok daek urang teh babarengan cicing jeung jalma anu saroleh daek ngararaj wayana bapak seminggu sekali kudu daek ngaji sebab di mana-mana jalma mukmin 40 poe penincak majlis taklim kiai maka kosa kolbuhu ilah nu paling hese maka hatena bakal teas aya mata kolbuhu tegesna hatena mod hese geus pae hatena mending pae jeung jasad-jasadna Pak lamun bau kurang kubur paling jago jadi bobongkong paling ge nu beak endok calang ku bobongkong mah tapi lamun dileungna jasadna hirup hatena pae waduh teu beres sagala ge perkara mun geus pae moal beres ayeuna salon loba yo batumpuk-tumpuk setrumna pae ieu sampai ke harus mah lantaran mati setrum ieu borang 1000-an tapi mati setrum hurung moal apalah arti 1000-an atuh geus pae mah hese jelema jasadna hirup hatena pae geus moal beres jadi ustaz geus moal ejreg jadi pejabat komok moal ejreg jadi padagang nipuan batur bae jadi patani tepati ejreg lantaran hatena pae kumaha akhirna hatena pae akhirna timbul sifat munafik fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun adzim fi qulubihim marad dina hate jalma munafik gering paeh tegasna bahkan fazadahumullahu marada geringna diparahkeun ku Allah Subhanahu wa taala nasihat geus moal asup nasihat agama geus moal didenge lantaran hatena gering dikunci ku Allah khatamallahu ala qulubihim maka dicap hatena ku Allah wa ala sam'ihim ditutup jalina moal ngadengekeun nasihat agama hatena dikunci ku Allah fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada akhirnya mereka yang mati hatinya karena sifat munafiknya hadirin Masya Allah walahum adzabun adzim engke di kiamat kakara karasa siksa Allah naudzubillah min makana mangpang mengkon kena hirup di alam dunia sebab lamun jelema hadirin daek amal soleh boga amal anu soleh para hadirin wal hadirat ketika maut waduh ditunggu kutana cetana heuy jalma saleh gerakan ieu kami cenah leutik kadeulina kudu nguburkeun mah engke ketika anjeun asup mah kami bakal gede dilegakeun ku Allah tuh jalma saleh ketika diuruk ku tanah jalma saleh masyaallah memeh datang mungkar nakir aya utusan malaikat rahmat mun lalaki maitna kasep mun bikang maitna geulis cek eta mait saha anjeun nya seungitna geulis saha anjeun yang kasepnya sengit kula saya sholat anjeun baheula oh ari anjeun saha beli gagah nya ya Allah harispati nya gagah nya hebat nya pohara beli ruhai kula ieu sedekah muludan anjeun baheula tuh ngomong ari anjeun saha beli ruhai kieu kula mah granit masjid eta kabeh ngomong Bu cek sadi kuburan bareng ari anjeun saha gagang-gagangan peuleut aing mah semen ulah loba omong bro ngomong eta kamera ari dia saja na jangkung kudu hideung aing mah beusi oh terus ngomong ari dia saja na rada pendek rada kieu tapi dia aya ieu oh aing mah jauh kitu lah bare temuludan wah gue eta ngomong para hadirin gumacek eta makhluk Allah geus kuarima anjeun geura sare bae nalika datang malaikat mungkar nakir kami bakal jawab pertanyaanna man rabbuka salatna jawab Allahu rabbi wa ma nabiyuka ganjaran muludanana baheula ya Allah pemuda deuleu ieu pamuda hei ulah sieun ganjaran ieu
Iya bawa dia jauh ganjaran menjadi digebuk jaga ulang dia malaikat jaga dulu dia karena sahabat disebut badak halangan bapak upis malaikat saya badak dan tadi aja jamerang malaikat baik air baru diampar pakai muludan menyoi sampai diuk bibinya almatan sopak baik dia bisi pelok air ngamuliakan tamu na Rasulullah dengan kehadiran muludan terpercaya paek dia lah kurang coba itu yang digebuk di nabelong nak gemblong halangan saya air gemblong yang dihajar nabi tis pais ditapoknya koin ke pais malaikat padahal tak paisnya mantis basi ya saya lamun jalma soleh maka segitu wama imamuka maka tadarus Quran bareto ke dalam dunia rajin baca Quran jawab wal Quranu imami Masya Allah tapi lamun jalma dorakman tukang doraka sholat ke dogi ngaji ke daek ya Allah kasalah di jurus kata tangga juga sholat ke daek ngaji ke dogi Masya Allah terus diasup kalian kubur lupa kalian ngancam tanah cek tanah gerakan dia kesrek anjing rapi dia cek tanah di bahula jakon itu buat setan alas doang kita bangsat doang dia lembang di luhuran aing patang-tang peteng-teng dia cek tanah dia sholat terbagi dia ngaji terbagi dia muludan terdaik tangkorak dia setan alas setan ayo dia kori makwai dijejak jakwai dikencet jakwai cek tanah Masya Allah eta tanah barojol di makhluk Allah nya bau nya songean nya lehwan nya hidung nya goreng ya Allah matana bucat cek eta main saha dia nya goreng patut ieu maka makhluk Allah jawab aduh punggu saha cenah aing teh judi dia aing teh teu salat dia aing teh teu ngaji dia aing teh maling dia aing teh hasud dia baheula dia dalam dunia kos kitu paeh can kabur tobat ka Gusti Allah aing diutus ke Allah kita kebetulan dia sampai ke kiamat na'udzubillahi min waduh maka iya penting orang di dia kudu muludan neta dia ya sebab orang jaga butuh di kiamat sama akan jengrok gitu kaji sebab iya kaji ya balik itu pintu neraka dan ditutup ku Allah cek Allah Muhammad neraka dan ditutup ku kami gerak teangan bisa ya umat anjing menyelapkan eta Kangjeng Rasul dengan izin Allah dengan malaikat Malik di neraka kahiji sampai ke 7 sebab neraka pintunya 7 surga pintunya 8 eta Rasul ibu asruk-asrukan ngabelaan bener tuh kali ya ngabelaan sana ngabelaan disingkap berku Rasulullah terus di neraka hiji sampai ke 7 capek Rasulullah neangan ulang barang di dulu bener budak Cilogang doang Na'udzubillahimin udah mana dia Cilogang Rasul ayo tidak umat tadina iya sebenarnya ulah lo ngomong untuk geraan atau kawa panas kawawa ayo Haji Udin mana pangandatna Rasul Na'udzubillahimin ulah boga dulu di dia teh Haji Udin ya nah Haji Udin yang harana ulah mau ulah Jamaludin bae Pak Saprudin, Udin, Jainuddin, Udin, gitu Pak Kamarudin, Udin, Jamaludin, ulah kalau Jamaludin baik, di Pak Udin baik cukup, sebab yang ngaran Udin, ngaran pasaran ya di mana, kita ngaran Udin kula berdikobong, boga babaturan ngaran Udin, pelurah 17 Udin Sengkler, Udin Black, Udin Halis, Udin Jendol Udin Nane, Udin Kaca Laju Udin Emper, Udin Listrik, Udin Kidal, kamu ada orang Udin itu pula pangaku kan kurang dia iya tadu tak barayakan eta iya blok beda dia orang di santri mubarak ka dia waduh buka-buka bae pangaku kan kurang dia namun deungul teh pangjiwirkeun untuk daek berjamaah panggetokkeun saya dulu pula tah terus ya tenang geus ya 2 menit teh ting bo Pak kumaha tah tak seperti kos itu para hadirin wal hadirat ketika amal soleh jelema amal goreng teh bakal ditembongkeun di dunia mah urang jangan percaya ketika terus asup ke alam kubur ngomong eta mayit Rabbana absorna wa sami'na
farji'na na'mal salihah. Gusti ayeuna mah kami geus ngadenge siksa Gusti, kami geus ningali siksa Gusti, geus ngarasakeun kami siksa Gusti. Farji'na Gusti kembalikan kami ke alam dunia dengan siapa Allah na'mal salihah, kami ngamal soleh. Cek Allah bohong dia mah baheula ge kiai pengajian unggal musola, ustaz pengajian unggal masjid, kiai unggal pesantren, unggal majelis taklim, kan dia mah jojong bae. Batur ngaji dia mah jojong bae dagang pecel tere-tere. Batur ngaji dia mah jojong bae. Kudu nama kieu geus ngaji wayahna saminggu sakali sebab Kangjeng Rasul ge tiap tos salat ngaos jeung sahabat geus urang teh wayahna kudu daek ngararaj geus mun hayang salamet di akhir zaman kudu daek insya bapana ngaji ibuna ngaji dititah urang salaki ngaji pangajianna di dieu penting teu beurang ngaji penting nyeberang penting kudu atau berang penting. Ibu-ibu pengajian asal di dia loba pengajian nama teh ngaji tengah di ngeueuh teh hayu ngaji hayu cenah teh blek hayu cenah teh lambe di cenah dia kali itu kain nyusul ka mana buah main nama nyusul ka kebon atau ka sawah ka pasar aku wayahna bu kurang musik-musik dunia bae mah jeung ka akhirat anu jelas urang bakal lalangeng abadi eueuh sampeureun jaga atuh saha anu ngabelaan lamun lain amal perbuatan urang bener teu tamangpang mah aya dibere nyawa keneh dibere sehat keneh ku Allah Subhanahu wa taala gunakeun amal jeung pagawean teh jeung ucap amal jeung ucap teh sehingga jadi amal anu saleh amin amin. Nah hiji ta Rasul sahida nu kadua Rasul tugas ke alam dunia wa mubasysyira ngabubungah kasaha liman ata'a kajalma nu taat Allah Subhanahu wa taala kunaon dibubungahna ku surgana Gusti Allah Subhanahu. Lamun ngomongkeun surga mah wow moal kabayang bala hadirin mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Surga mah bala hadirin wal hadirat, surga mah moal bisa dibayangkeun ku mata, moal bisa dibayangkeun ku ceulik, moal bisa dibayangkeun ku hate. Ieu surga urang mah kadang-kadang deui kekarat menang duit teh ge deui menang angin surga pas mata angin surga. Pang miskin-miskin aja lemah di surga lalaki boga pamajikan 70 bidadari. Oh fadilah kali susunya 2 140 panen bapak-bapak. Oh suku na susu leungeun na susu oh pakai susu aya eta cek ibu-ibu kami lamun di surga jadi naon bu ibu dengekeun ya anu tukang bakti ke Allah bakti ke Rasulullah rajin maca sholawat rajin muludan rajin pengajian bakti ka salaki ibu bakal jadi raja nabi jadari. Dan juga kuamin kudu maca salawat dan juga kuamin kudu pengajian terima amin yang ngaji teh beuki maca sholawat teu dae maca wayana sing rajin maca salawat ngaji cenah nu mana kieu salawatna geus bae nu pendek salawat ulah panjang-panjang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tasbihna muter salat sholawat ta eta teh geus sholawat ta sholawat bae geus kolot kieu mah sholawat bae nya hiji istighfar dua sholawat istighfar hayang dihampura dosa sholawat kurang di alam dunia hayang disenter ku cahaya Rasul jaga di akhirat hayang menang syafaat Rasul amin ya rabbal alamin. Tah ieu sakitu bae diterima dos muga-muga aya manfaatna sanaos sakedik para hadirin sadaya pas ulah sajam ieu ngomong para hadirin pas sajam jasa kadudi hampura kadinya barulah wayana geus wayana ibu bapak salat ulah tinggalin ngaji wayana ulah tinggalin jeung tatangga sing alalakur sing ararade sing balageun sing papada sakitu anu kapiatur ihdinas siratal mustaqim
Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyya wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban